Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi tujuan hawa teh supaya emut minimal kakaruhun urang maksimana emut kasadaya karuhun jamiil muslimin muslimat. Tah ieu suatu tanda bahwa putra-putra abah sadayana para putra, para cucu, para mantu ieu teh suatu tanda birrul waliden. Suatu tanda ngahadekeun nyieun hade kanu janten ibu rama itu tanda itu kasolehan. Mudah-mudahan putra-putra abah berikut abahna mudah-mudahan umumna urang sadaya masing soleh tur soleha amin ya Allah ya rabbal alamin. Margi aya kieu tawasulna anak kanu janten ibu rama teu dihususkeun gedugi teu sugan dia khususon ilaruhi umi abdi teu kitu oge pala putra mah tepi da sabab moal pati-pati aya urang tantu aya indung urang aya indung bapa urang ta eta jadi teu khusus ge misalkeun kumaha dihususkeun atuh saekeun bae jadi khususkeun mangga nalika hilap oge teu janten sawios wios insyaallah dugi da urang mah naon eta teh NU naon NU nya NU lain di Indonesia teh aya dua lah NU sama Muhammadiyah mah aya NU aya Muhammadiyah gitu kan ya ari beda nanti kumaha ari NU masuk tawasul gitu ari Muhammadiyah mah tara gitu bener teh nah, padahal eta teh Muhammadiyah ge sok tawasul teh pagaweana mah bukti sok nitah nyangu ka pamajikan teh tawasul teman mah ujug-ujug bisa nyatu teh mah ujug-ujug bisa aya sangu nih pasti syariat teh pangnyahukeun ku pamajikan tuh eta teh tawasul sabenerna mah jadi Muhammadiyah anti tawasul teh padahal sehari-hari nama bertawasul mehanana ge bener teh mehanana mau ujug-ujug boga anak tawasul lah jeung indungna di kamar bubulucut tuh nah eta tawasul melalui syariat yang bogaan anak tuh tawasul pagawean mah gitu tapi geun bae eta cigihan masing-masing akidah penting urang we akidah urang sok tawasul sing terus semangat tawasul anu taranya nama kumaha masing anjeunna. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ieu pengatur waktu bieu tabu sabaraha ya. Meh puguh ya baceona ngobrolana gitu maksudnya sanes mamatahan ya mah. Ngobrolana gitu. Kata sabaraha mah? Ayeuna tabu sabaraha? Hah? Oh, 2 jam baru usuh atuh tabu 8 enak dugi ka tabu sabaraha ame pugu maksudna nyari pereupan teu hayang keur mah saya mah di pereupan tabu sabaraha lanjutnya dugi ka tabu sabaraha gitu maksudna dugi ka tabu 8 hari ayeuna jam 7:30. Aha itu bingung gitu. Coba. Itu tuh 7:30. Sare budak. Pada gitu teh mah teh malam Jumaah mah nya ngadaguan sare budak. Percuma datang ka imah kalau wudu. Kayak budak can sare. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sim kuring emut aya kieu. Idza aradallahu bi 'abdihi khairan kamilan faqahahu fid din wa zahadahu fid dunya wa basarahu bi uyubi nafsi. Manane wallahu alam bi haqiqatul murad. Idza aradallahu bi 'abdihi khairan kamilan. Di mana Allah ngerasakeun kanu jadi hambana khairan kamilan kahadean anu sampurna faqahahu biddin mangka eta jalma bakal diberi ngarti dina segi agamana. Jadi mana-mana Allah rek ngerasakeun ka eta jalma hade tegasna mah husnul khotimah faqahahu biddin mangka eta jalma bakal diberi ngarti dina segi agamana. Jadi menjadi patokan lain mimiti hade tungtung gote lain keun bae. Masa lalu mah gote oge keun bae. Biarkanlah masa lalu berlalu, ganti lembaran yang baru.
Jangan sampai terulang kesalahan-kesalahan yang di masa lalu di masa yang datang. Itu sebabnya semua manusia itu punya masa lalu. Ada yang pahit, ada yang manis, kan gitu ya. Nah, jadi lupakan masa-masa lalu itu, lupakan. Ayeuna we kahareup. Leumpeng urang dipasihan nyawa modal ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Kumaha carana supaya husnul khotimah? Cek dia diberi ciri. Di mana-mana jalma rek diberi husnul khotimah, faqaha fitin. Jalma diberi ngarti karena agama. Coba. Urang ayeuna neme nyarios. Kantos sesungguhnya. Kantos sesungguhnya. Kantos. Tah itu ciri jalma rek husnul khotimah. Di mana-mana lamun kitu mah bugeug teuing teu ngarti. Teuing teu ngarti komo ka sesepuh di dia misalkan mingguan, asok tara mingguan ya dia. Asok tara. Malam naon dia mingguan? Malam Sabtu. Sareng malam Senin 2 gitu. Saeunaon deui? Dia malam Sabtu, dia malam Senin. Oh, jadi saminggu teh 2 kali. Itu kumaha? Benten majelis. Tapi jamaahna sami eta. Jadi malam Sabtu sareng malam Senin. Malam Sabtu sok aya haladir. Hah? Sok aya tara malam Sabtu? Aya. Malam Senin sok aya tara? Aya. Aya malam Sabtu malam Senin nama aya ngan amang aya teh. Aya teh amang mah tah eta. Hade. Sabab kieu salat ilmu teh wajib. Moal sampurna salat, moal sampurna puasa, moal sampurna muga haji, moal sampurna sedekah lamun tara salat ilmu mah sampurna ibadahna ge coba. Salat urang getol, puasa getol, muga haji getol, terus sedekah getol, bahkan zakat wajib oge getol. Pikeun jalma nu kaya mah tapi talab ilmu tara moal sampurna. Dikair hage moal taroskeun eta percaya lah itu kasasepuh taroskeun moal sampurna ibadahna ge. Da sabab nu ngajadikeun kesempurnaan mah nyata talab ilmu. Bahkan hikmahna talab ilmu bakal ngahampura kana salat urang ketika salah. Coba lamun teu urang tara talab ilmu. Aya salat kesalahan dihampura mah moal da talab ilmu na ge henteu. Salat getol ari pek mah kesalahanana aya Gusti abdi mah osok talab ilmu. Nah, tapi kumaha atuh abdi da mampuhna kieu salat teh aya kesalahan hampura da teu dihaja dari geureukeun talab ilmu mah kan aya dalil teh di akhirat teh bener teh. Coba lamun kitu salat mana salah talab ilmuna coba malaikat aya teh malai hampura. Masyaallah kan gitu. Komo lamun dibandingkeun ka dinya mah sarakaat fardu kesalahan salat fardu sarakaat kudu ditambah nanti ku salat sunat 70 rakaat. Coba bayangkeun sedangkan urang tiap salat sok ngalamun nya